dia sok diajar mobil motor teh mah di dia bebuhan aman daerah na pangintendentnya di dia mah lebih ka ieu gitu. Tapi oge gitu. Di palih mana gitu? Eta di palih dinya mah. Masih di komplek ieu tapi di palih dinya di Payun. Oh di komplek elit na di dinya di real estate. Mohon mah. Tangis puguk kitu matang tore dina waktu ayeuna. Si Mamang anu ngaladangan es campur we 2 di waktu nagek 2 dari riuk tang tore mitra-mitra. Ngadar es campur bari ngobrol tu genah tu maninahna kadaran dina waktu ayeuna. Risa anu ateuing kunaon dina waktu ayeuna beuki deukeut kasebutkeunana. Beuki resep tang teu nyatana babarengan jeung Edi teh. Pang mah Edi tang teu henteu nakal, Edi tang teu dina waktu ayeuna. Anu mun dina ngomong sagutrak sagedir kata sok hayang siri lah tang ke desa mah. Lain jeung sirikeun tapi tang teu manehna anu asa kahibur modern kitu mitra-mitra. Ku sikapna Edi anu bagir oge tang teu dirina asa kahibur. Dina poe eta sanggeus kandar es campur anu latihan deui kurang lebih 2 jam. Kira-kira beurinan tang teu dina waktu ayeuna rek magrib mobil anu tang teu nyatana Bali kesebutna ka imah. Risa can nanti anu ngarasa bunga di waktu itu sabab Edi anu beuki lancar. Antukna Edi anu saban poe latang teu mitra nu dilatih nyatana ku Risa. Sedengkeun Mang Diman anu tang teu anu asalna di titah oge nanyakeun ka Risa dina waktu ayeuna tang teu mitra nu kabeneran geus aya kana hampir 5 poena Edi saban poe tang teu diajarkeun kadang-kadang isuk-isuk kadang-kadang sore tang teu kumaha salsena lah kasebutkeunana. Sedangkeun Risa anu ngarasa bunga Edi beuki lancar kana mobilna. Saminggu Edi tang teu diajar mobil dina waktu ayeuna. Anu memang lumayan lah bisa mawa mobil di jalan tapi tang teu nu garel-garel kasebutna can wani mikeun ai saminggu mah dina waktu ayeuna. Edi anu notabene anu memang semangat diajar kana mobil. Kurang leuwih tang teu Edi teh 2 minggu mitra-mitra. Perjalanan Edi tang teu anu diajar nyupiran teh anu bisa disebutkeun anu sumanget jeung gampang karana nerapna dina waktuna. Sehingga dina waktu sakitu Edi anu mampu ngendalikeun mobil mitra-mitra. Bisa disebutkeun nyatana lumayan lah sanajan lain jago tapi santeuna Edi oge geus bisa kana mobil. Dina hiji waktu dina waktu ayeuna. Inungna Edi inungna Risa dina waktu ini mitra-mitra anu ngageroan tang teu ka Risa anu masih kana aya di kamar. Risa. Risa. Mohon mah. Kadela sakedeung dari kamar. Mah. Bisa tang teu mitra-mitra anu kaluar. Naon mah? Bisa. Rek milu mah. Mama balik ke mana gitu mah? Mama rek kasuka jadi jeung papa. Bisa rek milu hayu. Ka bibi hidup. Emang aya acara naon gitu mah? Aya acara arisan keluarga. Nu ti mana-mana datang ti Garut, datang ti Depok, oge datang ayeuna teh. Bisi hidup hayang paparapangi jeung dulur hidup tang teu engke di ditu. Ayo tuh rek milu mah beredangdan ajakan we itu Edi. Ari Edi teh mah geus lancar karena mobil lancar. Alhamdulillah mah 2 minggu teh terus lancar tiasa nyanak mobil teh ka jalan oge. Nya syukur we teh kitu mah. Akhir budak teh asa cerdasnya. Ya semangat pintar mah. Hoyong pisan pintar jadi gampil di ieu kana teh dia nanti diajarkeun oge. Syukur we tuh.
Sok atuh geura